Jadi ayeuna Mang Dana keur aya di lembur. Jadi itu lembur urang ya. Sebenarnya mah urang teh urang kampung, tapi teu nanaon lah. Teu nanaon jadi orang kampung nu penting mah tong kampungan. Jadi ngumpul ke di lembur, urang ayeuna rek ulin ka salah sahiji tempat wisata anu aya di Majalengka. Aya ngapal ka mana? Lanjut. Dia emang sering Sering tiap hari. kadang kalau bebas atau kalau libur kesini. Nah jeung lalaki kabeh teu boga kabogonya. Oh baru. Oh capek sayang ya. Jadi ayo sambil jalan. Jadi kita tuh kalau mudik ke Majalengka pasti selalu datang ke sini ya. Dari dulu zaman masih sepi, belum banyak pengunjung, belum banyak diekspos sama orang, kita udah sering kesini. Iya, capek dah. Jadi, kemun rek naik ke puncak, kudu jalan kaki lah, di ngelewati kebun-kebun bawang. Masuk ka dieu teh mau naik rek ka luhur cuman bayar 5.000. Murah sih, tapi capek. Ada kieu teh arana kembang bawang atau sering disebut ulated. Akhirnya sampai di puncak. Jadi ini terasering Majalengka ini di Kecamatan Argapura, tepatnya di bawah kaki Gunung Ciremai, adalah terasering paling gede sedunia. Keren tuh. Eta aya di lembur urang. Mantap. Sebenarnya uga budak kabeh nya. Heeh. Urang semoga can. Urang can kawin. Ieu calon. Heeh. Harus deh.